Sampurasun Maraya Baharga sejana pangan dina dongeng Sunda nu judulna Cinta jeung Rusia bagian anu katilu. Nya Utitin teh manisok hemeng ningali berus ngurus tita siga ka anakna sorangan wae. Jeung nyana deui lamun diteges-teges mah beungeut tita jeung berus teh manirek sarimag. Tapi piraku hate Butitin teu tarima mun nya teh tita beubeulaan hatena. Aya anu ngaku nu sejen, teu meunang aya nu ngarebut ti dirina sing saha bae oge. Keur mah anak kan hiji-hijina meunang mareketkeun ka Gusti. Mitra, ingat sebara tahun katukang nya tahun 2010 Butitin teh kadatangan awewe rada ngora meusan kitu kira umur 32 tahunan. Beda 10 tahun lebih kolot manehna batan awewe nu harita datang. Tita kelas genep SD manjing umur 17 tahun reuas mitina mah kadatangan awewe anyar pinanggi bisi WIL wanita idaman lain pamomon nya ge salakina katingali nyantri sahanunya di tukangeun mah ukur lungguh tutut sawah sakota ka ider kabeh keur mah eukeur ti barang rumah tangga ge geus aya pasualan nu nyangkarup dina diri Butitin bejeuna rek keluar leor siga orai kadut neangan nu leuwih ti dirina oge salakina teh. Tapi amit-amit pokna deui jero hate Butitin. Butitin percaya 100% pamomon moal ngabuaya darat jeung piraku we pagawe kantor nu boga jabatan luhur karooh ku pantar awewe nu aya di hareupeun Butitin harita plong we teu asa-asa deui. Mangga kalebet nyi cek Butitin harita nyambat-nyambat awewe keur nu anyar pinanggi. Saheulaanan mah rasa curiga umumna urang kota nu egois disieulkeun. Barung pulung bodo geloge tamu najan teu wawuh jeung papakean basajan ge teu hade di atap angot ari kudu diusir sagala mah. Soca Butitin ngulinseur saawak-awakan eta awewe anyar pinanggi. Pakaianana basajan jajauheun di papaesan perhiasan. Tur ngajingjing kantong. Mangga ibu wios di dieu wae cek eta awewe nu ngaku ngaran Erus teh. Senah manehna teh ti Kadupanak Cianjur Selatan. Demi ka Bandung ngahaja aprak-aprakan yangan pagawean jadi pembantu. Manawi ibu meninggali luntur kalbu nampi abdi ngiring nyiruk di damel cek di Erus harita. Torojol budak awewe ti jero imah nya tita anu harita karek 13 tahun. Budak teh mencorong seukeut ka awewe anyar pinanggi prok padu teuteuk. Dumadak aya geter nu beda dina dada eta awewe nya bi Erus. Nya kitu tita oge bet kabedol teuteub awewe nu kakara pinanggi harita. Ari padamalan mah nya ibu teh peryogi. Mung naon ibu? Awewe teh bangun hanjelueun. Waktosna Seep Mitra cag heulanya insyaallah dongengna urang teraskeun dina sales waktos. Baarga serja permios.